Abi mobil teh hayang nu kieu Cu Haji. Gaya ih. Ari masih keneh leutik pangalaman tuh ulah sok loba kahayang ece wawegan we heula imah segala hayang mobil-mobil. Sugan we atuh isuk pagi teh menang rezeki anu teu disangka-sangka. Boga duit mah ulah waka kana wahot tuh omekeun heula imah sakitu geus rek grug oge. Saha nu rek meuli wahon? Cu Haji lain. Naon mobil mah geus loba teu kudu meuli deui. Mobil lage baradag lain mobil leutik. Oh nya meuli barada mobilna teh siga Cu Haji. Otak sakabeuk sok pahili dah. Mana awak mana mobil. Ari baradag ge teh cing cirining senang. Coba ari eteh meni begang kitu kos papatong eueuh. Bae begang oge. Nu penting mah rekening gendut. Ganeng lah, mending nyana tuh ayeuna mah. Ih, naon eta Cu Haji? Beun ngeuna ih. Nyangeuna atuh, ari kadaharan sultan mah beda. Cek Mar, tumben bajuna meni alus kitu. Pakai sagala tumben. Da abdi sok make baju halus. Di mana meulina? Hayang ieu abi. Tong sok hayang-hayang lah. Da Cu Haji mah mal bisa make juk ieu. Naha? Da mal mah ya atuh dipake ku kebo mah. Eta si Loli tika bedegong kitu ka kolot. Heueuh nya ih, amit si Loli mah. Loraka sia inung teh kaya anjing kitu. Sing eling sia teh eta teh inung maneh. Mun eueuh inung mah sia teh mal bijil ka alam dunia. Si eta mah bijilna tina liang cocopet meureun mah. Ulah lalawara sia ari ka inung mah. Omongan inung mah saciduh matu. Bakar kaberkahan hirup teh salah sahijina ayatina pangdoa inung. Lain mah hari geus model kitu dihampura moalnya ku inung mah. Sia teh kolot mah lautan hampura. Nek sakumaha bedegong ge anak ka inung. Wah, heueuh nya mak. Nya heueuh atuh. Asal niat teh tadi hampurana. Mak, urang rek eta hampura atuh nya. Nah, makin tadi hampura. HP mak urang digadekeun. Ari sia. Eta si Dadang mendengar dadak pisan eta beungharna. Nah kunaon gitu mak? Asa aneh we. Ari nempo nu ngadadak beunghar teh. Ah geus milikna we atuh meureun mak. Da milik mah saha nu apal. Ari emak iraha teh nya bisa ngadadak beunghar kaos batur. Ah ari urang mah embung da ngadadak beunghar teh. Sieun ih. Sia nahaon daripada hirup balangsak wae kesel. Mak, ari hayang beunghar mah gabung we ka grup menawan ti Yoyisi. Naon grup menawan teh? Ari grup menawan teh emak, grup mendadak jadi jutawan. Anu diayakeun teh ku Yoyisi. Tah dina grup eta teh bakal loba pisan informasi anu menarik. Tah tempo, dina grup teh bakal aya info promo khusus produk. Bagian sudah join di grup menawan Yoyisi. Wah, ning loba benefitna. Nya loba atuh mak. Kumaha cara joinna? Gampang pisan mak, tinggal klik saja link di bio TikTok Yoyisi Official anu geus terhubung ke admin official Yoyisi. Terus chat admin untuk join community WhatsApp. Tah geus eta baru bisa join grup sesuai domisili urang. Ning gampangnya, dek langsung dikepoan bio TikTok Yoyik, ngarah emak bisa join karena komunitasna. Komunitas. Oh, komunitas. Heuh buru mak ngarah jadi jutawan. Lamun geus jadi jutawan, mama nek langsung init karena perawatan. Rek naon? Nek perawatan atuh mah nyarek nyapir. Geus kolot oge sagala perawatan. Nya kena ya tuh. Ngarah loba nu bogoheun. Oh, kemana yang duit atunya? Rek naon gitu mak? Nek ulin. Kan ulin we, mama geus kolot oge. Nya kena ya tuh da mama lengoh ieu. Kaditu kali oge bebas mal anu nyaram. Milu atuh mak. Milu. Kan nyaho duit teh teu boga. Jeung tong sagala ulah iru wae atuh maneh teh. Cicing da ieu mah acara kolot. Wah, asik euy. Menang dana kaget. Tuh ningan ari geus kada milik nama. Tara disangka-sangka rezeki teh. Dana kaget ti saha mak? Tah ieu aya nu ngirimkeun linkna kana WA. Kade mak, pariksa heula linkna tong ora diklik. Bisi link palsu. Terus kumaha tuh ieu? Pokona lamun aya nu ngirim link dana kaget anu mencurigakan, harus ingat dan pastikan dengan 3 langkah ini. Yang pertama, monitor. Lihat apakah link dana kaget yang kalian dapatkan mencurigakan. Format link dana kaget yang asli hanya seperti ini ya. Jika bukan demikian, jangan diklik. Yang kedua, konfirmasi. Kalian juga bisa cek kebenaran link tersebut lewat fitur Dana Protection. Dan yang ketiga, lapor. Jika link tersebut bukan dari Dana, segera laporkan. Harus lebih hati-hati ya dengan modus penipuan seperti ini. Yuk amankan akun Dana kita dengan cara 3 langkah tersebut. Awas jebakan Batman. Modus link dana kaget palsu. Sarieunnya ayeuna mah kudu bener-bener waspada. Atuh, bisa katipu. Nya geus atuh marek ini heula. Rek mana mak? Rek ulin. Ongko teu boga duit. Gampang eta mah. Geus mana tong kamana-mana nya. Kayak balik dipang mawakeun ku emak. Sik euy, rek dipangmawakeun naon mak? Dipang mawakeun Bapak Tere.
Bedanya bau-bau anu beungar mah ya Allah. Edanya tinggal di tok tek hoge buat gocengan 4.000-an. Kan teh insta balik di Mekah mah. Anger kieu nih. Ikutin keseruan aku yuk bareng Cahaji dan juga Teh Kintan di acara anniversary Kaira Store ke 10 tahun. Masuki kayak rasa lebih Acara kemarin itu seru banget karena dihadiri begitu banyak influencer Cianjur. Wah, Kaira ini paling the best sih kalau bikin acara. Di sana juga kita berkesempatan untuk mengikuti undian berhadiah. Kata Sapir. Mana emang gede milih. Selain itu, kita juga dikasih bingkisan yang banyak banget. Dan kita juga berkesempatan untuk mengunjungi Kaira Food. Wah, ini sih surganya ibu-ibu guys. Berbagai macam kebutuhan rumah tangga tersedia lengkap di sini. Mulai dari makanan ringan, minuman, berbumbu-bumbuan, frozen food, berbagai macam perabotan, dan masih banyak berbagai macam produk lainnya. Tinggalin bakso gak aya. Parabot yuk. Tinggal di tok tek hoge buat gocengan 4.000-an. Pokoknya lengkap banget deh. Jamin ibu-ibu pasti pada betah belanja di sini. Selain produknya lengkap, harganya juga sangat terjangkau. Aku sama Cihaji aja sampai kalap belanja di Kaira Store. Jadi, tunggu apa lagi yuk belanja ke Kaira Store. Boga naon, Mak? HP baru. HP naon eta? HP merek buah. Cunihin. Lain dari mana make meuli HP? Pan HP mah ge alus keneh, Lin. Alus hotel rupana. Dari jero nama ruksak. Ruksak naon? Layarna geus teu bener. Di Toyota kagak huleng. Geus loba pikiran we HP teh. Ari emak. Ruksak layar nama omehan we atuh. Daripada kudu meuli di HP anyar mah. Anak di mana ngomeanana di dieu. Meuli asli lagi kudu online. Tuh apaleun? Mak, rek ngomehan HP mah bawa we ke pusat HP Cianjur. Tuh kudu bingung di dia mah. Di Pusat HP Cianjur menyediakan jasa servis handphone yang bisa ditunggu. Sambil menunggu, kita bisa sambil ngopi ataupun bersantai. Karena tempatnya sangat luas dan juga nyaman. Selain menyediakan servis handphone, di sini juga menyediakan peralatan servisnya. Dan juga berbagai macam spare part handphone yang sangat lengkap. Mulai dari LCD, cover belakang handphone, berbagai macam baterai, dan masih banyak spare part lainnya. Aksesoris handphonenya juga tidak kalah lengkap loh. Seperti charger, memory card, anti gores, dan masih banyak aksesoris lainnya. Mulai dari harga ribuan. Dan di sini juga menjual berbagai macam merek handphone. Pokoknya lengkap banget deh. Layanannya juga sangat ramah loh. Dan yang lebih menarik di Pusat HP Cianjur, yaitu setiap pembelanjaan minimal 500.000, kita akan mendapatkan satu kupon undian dengan hadiah utamanya 1 unit motor dan berbagai macam hadiah menarik lainnya. Promo ini akan berlangsung sampai akhir bulan Desember ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Yuk ke Pusat HP Cianjur yang beralamat di Jalan Moh Ali nomor 30, Kota Cianjur. Oh nyaho kitu. Omean we HP ruksak teh ka pusat HP Cianjur. Nah, tuh make gampang meuli nu anyar mah. Padahal mah omehan heula we atuh eta nu ruksak. Iya geus kapalang meuli HP anyar. Eta meuli dina online lain. Meulina online hargana ge beda jauh jeung harga di konter. Wah, heunya. Coba buka, hayang nempo HP-na. Udah cari dibuka ku mah oge. Har, nah hajarna cangcut.